tahun 2020 kamari umat Islam seueur dicobi seueur diuji. Malahan mah kamusibahan anu ageung ku ngarantunkeunna para ulama anu komo sasih kamari simkuring nampi dina media sosial, dina WA, dina HP. Hampir tiap dinten tiap mingguan aya ajengan, aya ulama anu ngantunkeun ieu tanda-tanda akhir zaman eta nu kudu ku urang dipikasieun man lam yahzan bi mautil ulama fahuwa munafik. Sing saha jalmi anu teu sedih ku maotna ulama maka eta jalma teh kasut jalma munafik. Di mana di tempat jalma munafik ke di akhirat? Fiddarkil asfal minan nar, di neraka lupang handapna. Mun aya ulama, mun aya ahli ilmu, mun aya ajengan anu maot ngantunkeun ieu alam dunia, tuluy urang teh biasa weh teu sedih, teu ngadoakeun, teu ngilu hariwang kana generasi selanjutna. Maka urang kasih jalma anu munafik. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Lamun pejabat maot, presiden maot, seueur nu hoyong ngagarentoskeun ya Bu, seueur nu nyalonkeun, seueur nu paboro-boro hayang jadi pamimpin, menang kursi, menang kedudukan. Tapi lamun hiji ulama maot, hese neangan gentosna. Untuk margi kitu urang doakeun anu tos ngarantunkeun oge sing aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, sing husnul khotimah sadayana ditempatkeun di tempat anu pangsae-saena, dibebaskeun tina sagala rupi adab jeung siksa, baik siksa kubur oge siksa neraka.